Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan biasa ceng menang suka canggih deh sih ya mah semua waras pasti menang kabungan kan sok pahit kadang-kadang kabungan. Iya. Sok suku don didinya mah. Ayo ada di mana ceng teh? Dan agak mudah be. Kabungan we ah. Jadi ayo nama. Jadi naon? Yo. Aceh isukan rek hajat be. Kawin be. Kawin? Iya dong. Bagja, abah ke bagja. Ayo, babeh oke bagja. Bener kawin gitu mah. Kita be bingung. Salah. Kalau kawin kawin digauheun. Deh, bingung syaratnya. Waras teh. Pangna Aceh datang ke teh hanya bapak seorang yang bisa memberi solusi untuk Aceh. Pasti atuh. Oke be. Kumaha? Calon mertua ya. Lamun cenah hayang kabudak bapana. Kudu mau syarat. Nah, cenah syaratna cek. Eta kudu mawa hayang nu sukuna koneng be. Cik atuh be tulungan lah. Aceh kawin be. Aya tuh be. Keula dipikiri budak Bali. Ku babe. Picalon nu mitoha. Syaratna kudu mawa hayang sukuna koneng. Wah, eta pisan be. Moal aya seteh. Moal aya nepi ka mana ge Aceh moal aya. Eta mah calon bingung tahan mana mah geblek. Ya, babeh mah. Supaya ulah jadi teteh. Eta mah babeh pungulungan, eta mah babeh mah. Teu ningali aceng bunga teh. Babe mah lain ngomong suudon kieu bayangkeun ya ceng. Kudu titah syaratna kudu titah mawa sukuna koneng. Moal eta moal aya nepi ka mana bayangkeun kumaneh aya hayam sukuna koneng. Aya moal hayam sukuna koneng paragi masak. Da moal aya dinggebleg. Ih, Pargi masak be. kapan hayam sukuna koneng? Lamun hayam warnana koneng loba. Aya minta hayam sukuna koneng moal aya maneh teh. Atuh be mau jadi dewa ya be. Aduh lewe, masih kena loba tuh. Awewe be. Domba anu panggedena kok tak aya babe.